tanda pimaot numutkeun pandangan syariat mah geus nyara lampeur geus naremongan bisi ieu mah tereh-tereh rungkad caringin diburuan anu nganung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana pura ku hidup sabab naon bisi jadi rintangan bisi jadi kabel berat di mana eyang balik ke yaumil akhirnya sami-sami eyang dihapunten dihampura timbalan bagja kasih merenan ari geus islah mapa pada hiji-hijieun tanggung jawab teu caroplokan moal loba teng pertanyaan melongpong jalan ka gedong teu meureun kaula nuhun nger sami-sami atuh salajengna aya pikir saeunaun urwas salira kersa nimbalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati iya gelana nyase weda sore kene ari eta teh di tukang saha piraku salira lali yang saha ieu teh pun anak putrana Kakang Arya Bima ti Aceh Arimi nyata Gatot Kaca yang dulu itu eta teh si jago bu itu Gatot Kaca jaluk juga sagede kieu kapayun buyut tiukna kapayun kase tapi nu dama buyut dalemna salira kalaya nyuwun katampi sama pangbeukti kau nyupan jenengan salira uyut ditampi nuhun kasep Gatot Kaca Gusti eta sora sada bapakna we Bima teu dipikeun sasieun abong kena uteng bebenyit anak cengceleng uyah matara TS kaluhur luar biasa Gatot Kaca kumaha tuang rama dimunggul pawenang wartosna aya hibar tuang ibu arimbi aya hibar bangkose ti kangjing ibu uge kangjing bagja kasep Gatot Kaca Gusti nu agung teu karasa geuning kaula teh geus boga buyut deui paingan ceuk katerangan nu katempo nu kadenge nu karasa kajadian naon wae di alam dunya lamun teu jadi ilmu rugi nuhun kasep Gatot Kaca ku datangna hidep ka dieu ngaguar kasadaran kaula salaku makhluk ngaguar pangeling-eling keur kaula sing horeng di dunya teh sakolepat asa cikene baturan baheula bui-buyan galah ngadulang layangan ngadu gatrik jeung sajabana ucing sumput teu karasa geuning kaula teh geus boga buyut ciri meureun kaula hirup di dunya teh awahing ku kadang-kadang kulantaran kawawai teuing ku kanikmatan anu teu disyukurkeun kadang-kadang kaula teh lali kana purwa daksina lali kana temah wadi yen urang teh manusia awal akhir bakal pinangih jeung manusia dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan urang nyemput tina peti besi sanajan urang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datang ngan beda nati heula jeung paneuri numatak nuhun kasep Gatot Kaca syariatna ku datangna hidep ka dieu jadi taufik jeung hidayah keur kaula pikeun eling ka numur beung alam sabab jelas dina katerangan moal pati-pati pangeran nyiptakeun cintang ti keur ibadah
wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah urang ulah lepas tina pengabdian, ulah lepas tina ibadah, lamun teu kitu rugi dunya jeung akhirat. Timala nu matak ieu urang papinter-pinter syukur. Timalan yang urang papinter-pinter syukur. Sabab katerangan neterakeun lamun urang nyukurkeun nikmati kami bakal tambah deui. Tapi sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nikmati kami, ajab kami nu leuwih peurit. Nu matak sok geura tumarima urang kanu murbeng alam, geura syukurkeun, geura tamprakeun dua leungeun kenca lan katuhu. Syukur tina sagala kanikmatan da geuning lamun ditek-tek nepi ka bengek mah urang teh teu weleh dikungkung ku kanikmatan pangeran. Matakeun katerangan nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku anjeun dina surah Ar-Rahman. Timala nu matak sok pinter syukur. Ayeuna urang jag-jag waringkas syukurkeun ieu jag-jag waringkas saat sanajan gering oge eta ladang ibadah da bocager jeung boh gering eta kudu jadi ladang ibadah ngan bedana meureunnan ari cager mah loba jalan pikeun ibadah ai gering mah pan ngajoprak nu matak nikmat siasa syukurkeun ku urang kumacarana ieu jag-jag urang teh mangpaatkeun demi kapentingan balarea. Timbalan harta kakayaan urang anu bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit, bae syukurkeun. Kumacarana syukurkeun ngabogaan harta ulah poho tina harta anjeun teh aya hak batur 2,5%. Ya, anu geus kahijab, anu geus ka hukuman ku eta perkara. Di mana aya paleuleui pek sodako, pek infak jeung sajabana, ulah koret kana harta kakayaan, ulah ngagunuk-gunuk harta da moal dibawa maut. Da maut maka itu ieu lakojitu munapuroda ngali gincing urang teh ka itu teh sanak selendang acan diboehan oge kuno hirup nu matak mangpaatkeun harta kakayaan teh demi kapentingan balarea sok bikeunaan rejeki teh batur paleuleui da moal matak jadi sangsara malahan bakal kaangkat harkat darajat anjeun lamun anjeun aya mangpaat demi kapentingan balarea. Timbalan ulah koret ku harta sabab naon nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara umroh wae tara ka Mekah tapi jelas dina katerangan nu ngabohongkeun agama teh anu ngahare-harekeun anak yatim eta anu ngahare-harekeun fakir miskin sanajan anjeun salat 5 waktu teu eureun tahajud ngapeuting teu eureun tapi eta harta maneh teu dimangpaatkeun ka tatangga maneh anu miskin teu dimangpaatkeun ka tatangga maneh anu anak yatim tanu agama. Sidik-sidik nampe eta mah kula sabab cek katerangan Rasul jelema nu panghade-hade na teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balarea. Da salat mah ieu keur nyegah kajahatan jeung kamukmaran eta mah pribadi zikir anjeun eta teh mangpaatna diri pribadi keur nenangkeun jiwa tapi nu penting anjeun sosial anjeun nepi ka mana eta utamina sabab urang manusia ari manusia teh makhluk sosial teu bisa hirup sorangan ya tuh moal bisa hirup sorangan jelema ngabutuhkeun tanaga sejen ya tina sangu sahuap lamun rek ditapakuran tina sangu sahuap anu dihakan ku urang sabaraha puluh jelema anu geus ngabantuan
seueur ulah baik sangu sahua anu dihuapkeun ku anjeun tilu teu melakna henteu saha batur tu manena we manen batur milu melak henteu mupukna batur ngarametna batur kariam siapa tabatur geus aya bantuan ka urang ayeuna ka urang batur nah harek nyaci nah harek maki timbalan yang nu matak mangpaatkeun harta kakayaan teh bere fakir miskin bere kaum duafa bere anak yatim da moal matak sangsara nah harek ngeunah maneh dua hari ngeunah masih kena aya menari di atas bangke anjeun lamun kitu carana waduh timbalan tak ayeuna hidup jadi pamimpin syukurkeun jadi pamimpin dah kumaha tah cara syukur pamimpin teh kumaha nah kedah disyukurkeun ari anjeun jadi pamimpin aya kanikmatan aya bener aya timbalan rek teh hayang jadi pamimpin kumaha da fasilitas di negara sakieu ngeunahna leres naon sababna kudu disyukurkeun bukti dina pemilihan kamari ribuan jelema nu hayang jadi aparatur negara ribuan berarti posisi pamimpin numutkeun pandangan syariat teh geunah tangtos sagala dijamin ku negara ta ayeuna hidup geus jadi pamimpin syukurkeun anjeun jadi pamimpin da kabeh jelema hayang jiga posisi anjeun semohon ulah kumaha carana syukur pamimpin kumaha eueuh deui carana syukur cumpon kana janji anu geus ku anjeun dilontarkeun dina mangsa anjeun diistrenan jadi aparatur negara cumpon kana janji dina mangsa anjeun jadi aparatur negara jadi pamimpin apaan anjeun teh janji diungkulan ku kitab sagala rupa leres disumpah ku kitab demi Allah abdi bade bakti diri ka negeri sebaraga ka negara syariatna hakikatna ka anjeun ya Allah nu matak sok cumponan janji masyarakat sabab naon hakikatna nyata pikeun nyemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita leres nu matak pamimpin kudu boga pamadegan pamimpin ulah yang tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna leres datangan unggal poe unggal minggu ka masyarakat nguriling ka tepi wiring anyar cerang ka padesaan datangan masyarakat teh ulah mineng teuing ulin ka luar negeri da rakyat teh hayangeun dilongoku pamimpin teh hayangeun bunga dilongoku pamimpin teh bungaheun hiji kabagjaan aya ondangan ti pamimpin masyarakat aya ondangan ti pamimpin luhur di beja-beja kadang-kadang di masjid diumumkeun gede hate hiji kabagjaan komo ieu lamun langsung terjun ke masyarakat sabab zaman ayeuna masyarakat teh butuh pamimpin anu pinter retorika zaman ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter ngomong tapi zaman ayeuna ngabutuhkeun pamimpin anu pokpek jeung prak ku bukti lain ku huntu timbalan matak sok datangan masyarakat teh da moal ngeunah maneh jadi pamimpin suka seuri dina mangsa masih keneh aya rakyat anu kalaparan
da moal ngeunah anjeun jadi pamimpin Sukaseri dina mangsa masih kena aya rakyat anu hese asup ka rumah sakit kulantaran biaya rumah sakit da ayeuna mah hampura lolobana rumah sakit teh orientasina kana bisnis. Hari nu geuringna turun tina mobil mewah mah wah satpam rumah sakit butbet kaciki perawat butbet blangkar dipake kabeh padahal nu geuringna ngan saurang impusan oksigen padahal geuringna teh sapira naon hapur asal atuh jelema sangsara nyiromlah geus nini boga salaki ngaranna Ki Ardasin urang nyomplong eta nini boga panyakit bengek asma salengkah reng hapranyug salengkah reng hapranyug bus ka UGD kadang-kadang dihare-harekeun ditanya heula saha nu bade tanggung jawab mana KTP na digulang gaper ka itu jeung ka dieu tangarana nini hose maot ari geus maot teh eta perawat mending ngeunah ngomong kieu mending ngeunah sing sabarnya aki da ari maot matos takdir heueuh baba di mana-mana ge maot mah takdir ngan mana rasa pri kamanusiaanana lamun bener-bener urang ngaku manusia tak iya pamimpin kudu hadir dina mangsa rakyat ngajerit ngaratan langit ngoceat ngaratan jagat sabab anjeun kapercaya ku masyarakat tak eta bukti anjeun syukur ka nu murbeng alam salaku pamimpin permudah masyarakat teh ulah dilieur-lieur ya datangan kaditu dipersulit teh kaitu kadieu teh ulah dipersulit tuh jiga wali kota Sukabumi nyieun hiji program anu disebut ngopi ngobrol happy bareng wali kota hartina ngobrol pakieu-kieu jeung masyarakat lain menang laporan wungkul kangaran laporan kadang-kadang dileuwihan kadang-kadang dikurangan jeung de ai laporan gumantung kana kabutuh pribadina semohon anu jelas mah langsung terjun ka rakyat meh apa langsung hiji kitu kaduana silaturahim pan manfaat tergede silaturahim teh tangtos manyangkeun umur loba rezeki hiji pamimpin bakal apa problematika masyarakat anu dihadap lain ngawilah masyarakat anu menengah ke atas lain tapi mana skala prioritas demi makmurna ieu nagara da kabeh ge pamimpin hade pamimpin ge kabeh masahe semohon tinggal daek ngalengkah tinggal daek terjun langsung tuh contohna di Jawa Barat aya gubernur ngaranna Dedi Mulyadi disebut Bapak Aing henteu Bapak Abdi sabab ngaran disebut Aing Aing hartina bermasyarakat eueuh hijab antar masyarakat jeung pamimpinna teu gubede Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi teu gubede manehna tiba heula ti mimiti baheula jadi wakil bupati nepi ka gubernur anger kitu istiqomah tah pamimpinna kudu kitu anceg panceg teu ungut kaliduan teu gedag kaanginan nu matak Jawa Barat istimewa kota Sukabumi bercahaya Caang Padang Narawangan hartina bercahaya tak eta luar biasa hiji contoh nu patotoskeun di antara nu resep teu angang tinu bigang ewa
tong borok ka Dedi Mulyadi ka Kangjeng Nabi Muhammad oge nu tersebut tong borok ka Kangjeng Nabi ka Allah pangeran loba keneh jelema anu teu percaya ayana Allah komo urang makhlukna kan sapanjang pangniatan urang hade sapanjang pangniatan urang demi negara demi bangsa sok laksanakeun angkat harakat derajat rakyat supaya anjeun berkah salamet sabab pamimpin bakal dipenta pertanggung jawab boh di dunia boh di akhirat. Aduh yang gening berat jadi pamimpin lain gawe enteng-enteng matak nu jadi pamimpin teh orang-orang terpilih nu jadi pamimpin teh jelema-jelema terpilih ieu geus aya kodrat irodatan umur beng alam jelema biasa-biasa macadu mungkuk haram dempak kudu jadi pamimpin sabab purakan takdir sabab naon suara rakyat adalah suara Tuhan tadi nu ngajadikeun pamimpin teh kapercaya ku pangeran sangat bisa ngayungi masyarakat bisa nyaeta mermanakeun anggaran pendapatan belanja negara nepi kanu hakna ulah diciwitan wae. Naon eyang ngomong kieu da eyang teh urut raja. Leres pelan. Urut raja pengalaman jadi apa? Pengalaman. Tim eyang hatur nuhun laksa ketika bingahan yang ieu mah dog-dog pangrewong we nyumangetan anjeun. Nyumangetan anjeun supaya anjeun bener-bener dengan jalankeun kapamimpinan. Barang di luar ayat tamu ari ieu tamu teh nyaeta duaan ieu tamu teh daya sanesnya ta astra jinga sareng dawala bade laporan wireh ditumaritis aya kajantenan anu luar biasa tadi nama astajinga teh laporan teh ka Madukara sareng ka Mlajang Tengah nanging kaleresan ieu Arjuna lan Gatotkaca sirlingih ka ieu padepokan atuh astajinga lan Dawala nyusul ka ieu padepokan nanging sateu acan lumebet ka padepokan ieu astajinga dipariksa nyaeta ku keamanan ku salah sawios keamanan Linmas margi santren teh nyaeta dijaga ku Linmas atuh ieu Linmas bade laporan nyata ka kasepuhan geureh aya tamu ieu Linmas teu apaleun ieun ieu teh asal jeung Dawala margi ieu hansip teh hansip anyar Teu apaleun. atuh lapang bade laporan pangapunten lan pangapunten saha di luar iya keamanan berenang pangapunten bulan ya abdi saha ya abdi keamankeun keamanan keamanan bulan badai laporan abdi mangga kelebat tentu keamanan ulah nangtung di tengah jamu atau turun punten bulan mangga datang nirat tangga teman datang nirat tangga teman ewuh mangkulengan rana dulu ya hansip nepi ka petekel kieu Eta ceper bisa nih ya. anu bade laporan teh saha
gini aya juragan sepuh ya. Jadi pada laporan teh anjeun semuhun lan. Pada laporan abdi teh kulan. Laporan naon? Nyaeta laporan abdi dina waktu ayeuna wireh di luar. Di luar teh aya sesuatu yang mencurigakan. Margi eta mencurigakan. Tuh ipun teh topi logor kulan. Atuna topi logor dipake sumuhun bulan abdi telepat meser menang meuli di mana COD abdi teh COD teh meser teh ai meser nomor 8 ai nu datang nomor 18 atuh ye logor kieu tina online bulan tina online semua teh eta online bulan kaya teh kaula teh asana mah apa ya hansip ieu sumuhun kula abdi hansip baru hansip anyar sumuhun abdi teh ngaplus aplusan sumuhun aya hansip nu lila ka mana teu damang geuring naon mencret teu liren-liren digentos ku abdi bulan karingaran bulan ngaran saha nu ayeuna nu kapungkur nya nu ayeuna we nu ayeuna mah abdi teh nami teh dahlan sumuhun ari baheula Anton jadi nu baheula we keren bulan Anton Anton sumuhun dahlan we Itu gerak tepung. Ari asal di mana? Ai kawin mah di Ciwangi abdi teh. Di Ciwangi sumuhun. Gaduh bojo abdi teh urang nyomplong. Urang nyomplong muhun. Bojo abdi teh urang dinya si Angel. Oh, si Angel. Angel ai kawin mah ti pajagalan teh kulan. Ti pajagalan muhun. Lamina mah di titiran urang titiran mohon aya sepuna mah itu di Rawasalak Ulu jeung di Cipelang ya tidinya kitu bulan hari ayeuna masih keneh boga pamajikan cerai nah maka cerai ekonomi we bulan ekonomi bulan cerai pun bojona boros abdi hancip penghasilan teh sapira ai kahayangna golep renang maka jeung hayang ka Bali segala rupa maka jeung hayang main skateboard pun bojo mah geng motor ongko si Angel majikan teh mun si Angel ngaranna mah kokom da ka mana ge kitu nya samurai si Angel mah aing ngaranna sila mah kokom dina KTP nama kokom gitu dina sakuna teh samurai kalak pun bojo mah wah cereikeun ku abdi oh maneh nu nyereikeun abdi dicereikeun mohon bulan biasa da abdi mah mending duda we dudaan kieu KDM ge geuning duda jadi gubernur soalnya we abdi jadi lurah ya teu naon eta di tukang aya tamu lan di tukang tamu kamu di mana nanti laporan ke abdi telat mun datang nasi mohon bulan gede aya tamu apa tadi ge kitu aya tamu saha teh tanya atuh ku sorangan Arjuna Arjuna mana? Arjuna kaula teh panenghing Pandawa ti pusir daya nagara Amarta tobat geuning ieu teh dudungan abdi aduh Cep Juna teh timalan Bapak Hancip nuhun ditepangkeun jeung mangnya aduh Cep Juna kasep ieu nya
Gustin Agung juga Bapak Wakil Wali Kota ge kasih pisan ieu. Yes. Mancung-mancung nama kieu pisan. Model mangker ngora kieu pisan. Nah, eta teh sok leuwih. Jadi mang teh keur ngora teh kieu pisan kasep ngan kapungkur mang teh ku kasep-kasep teuing loba diinyem ka itu ka dieu. Jadi wek dia burung. Waduh, Cep Juna, aduh, amang itu ka itu Cep. Ka itu ka mana? Ka itu ka dieu we. Supados lieur Cep. Duh, tepang di kieu na jeung Cep Juna. Cep, pangmesenkeun topi mangga. Topi mang rogol. Nyaku kaula ke dipangmeserkeun mah. Nuhun Cep nomor 8. Upami teh sama sareng topi baja Cep. Jang naon topi baja tuh. Jang naon topi baja. Pan mang teh keamanan. Bisi aya bangsat, bisi aya naon, pan mang salami ieu teh make topi baja. Nah mang pernah newak bangsat. Ai pernah mah henteu Cep kan mang mineng disiksa ku bangsat. Nah, bisa kitu eta mang. Nah geuning mang disiksa ku bangsat. Mana kebayang konsep ari bangsat jalan ku gede mang leutik. Bangsat limaan mang hancip serangan. Bayangkan konsep buk-buk karena silat teh Cep. Ai kitu mangangke topi baja bagi terada aman. Tah nu matak Arjuna. Belum ai tulen ka Usmun. Arjuna nu matak ieu hancip teh kadang-kadang garda terdepan pikeun keamanan. Laras ulah dilemu. Nu matak wayahna anjeun kudu program insentif hansip gaji hansip taikeun ku manehan. Ah, beres ulah. Ya karunya ulana. Sababna hei, Waduh, gitu. Pejabat teh hei gitu. saha didinya? Coba teh Arjuna sebut didinya. Kos ka sasama. Ngaran kau tingali hansip ti baheula ieu we jeung ieu. Ya ulah. Eueuh budak mora nu hayang jadi hansip sababna gajina leutik. Tapi lamun hansip dibere gede, loba budak pangangguran budak mora anu hayang jadi hansip. Hartina keamanan bakat terjamin di lemur eta. Aduh nuhun sepuh. Nuhun. Ya. Abdi ge boga budak cita-citana hayang jadi hansip. Jadi maneh boga budak. Teu acan kan kae upami gaduh budak abdi latih. Rencang depan mah di tangan atuh. Cep Juna kasep pieu, cep pieu. Mang teh boga budak. Budak mang teh SMA. Neme lulus SMA awewe kulis Cep. Kumaha upami konsep ditikah. Ya, da bager tarawih. Da bager pun anak mah pun mang. Taraulin bager. Ya, dina janela we tah ge ai beurang. Kaula teh mang tos kagungan bojo kaula teh moal garwaan deui sawios jadi nomor 2 gitu wios. Coba itu. No penting mang ada keturunan dari Encep. Waduh, memperbaiki keturunan. Lain naon mang hayang pajero cepah. Kaula teh salaras nama parantos 2 mang. Geuning eta. Hah? Parantos 2. Sakantenan 3 atuh. Ya namihan hiji. Wios pun anak macam dari nomor 3 ke teu naon. Nah, Kaula 2 ge teh acan tiasa adil. Pun anak mah disiksa ge teu naon. pajar jadi jejeri ge kembae cenah eta. Nu penting pun anak kawin jeung Encep. Coba. Teu tiasa mah. Cobian. Kalau tanah haon. 2 dinten. Si eta mah kaos kanu barang. Cobian 2 dinten lamun teu cocok, teu naon diserahkeun tapi pajero mah tetep. Waduh, si eta mah cita-citana. Moal tiasa mah. Ayo saya. Digang yang pejero situ. Kaula katut gasa. Saha? Kaula katut gasa Lurah Tamtama Negara Amarta. Tobat Panglima. Bapak Komandan. Geuning teh komandan. Pada
Bapak Komandan, hormat. Aik. Di mana-mana lamun ngahormat ku katuhu lain ku kenca. Damang mah kidal. Awa urusan. Main kidal. Aduh, itu Cep Gatot ya teh. Laras, aduh, Cep Gatot Gusti nu agung gagah. Amang atuh ka itu. Ka itu ka dieu. Wah, dicokot selamang nih. Waduh, Cep Gatot, lo hebat ya orang Cep. Pangmeserkeun bedil mangah. Ya, yang deredet mang teh. Mang hayang meuli teng wajah Cep. Pangonaon teng wajah. Bisi aya kabogohan mang anu teu bogoheun dibom ku mang mah tuman. Teu isa mang teu teh sakitu wae. Kaula ge teu gaduh. Wah, Cep mah. Aduh, pangmeserkeun baso tahu atuh. Yang ke dipasihan. Laras. Baso tahu dipasihan. Dipasihan. Bagja bagering Cep teh. Karsaka pun anak. Moal mang kaula teh acan aya maksud garwaan. Wah, gagal tuh. Aya naon ieu teh Bapak Hancip teh? Kieu ieu teh. Bapak sepuh. Abdi di luar aya tamu duaan. Aya tamu duaan. Sumuhun. Eta tamu teh mencurigakan. Duanana sumuhun. Ciri-cirina nu hiji make ikat. Banget na berem, celina ngucur, jeung bau lalai. Nu hiji teh anu kadua mah irungna panjang, make kopiah. Muat teh siasta jinga jeung dawala ka dieu. Kumaha? Idin kula eta dua jelema asup ka dieu. Upami tiasa mah ulah. Galagata benten eta jelema teh kakara datang jeung popolotot ka mang beugeung malado ku jamu uning aja mau air anu dipayun anu bareureum ya beak usaha kumanehna jeung ku mang nak mang miluan bisi beak ku si eta teh wawuh kaula Mang Idin kaula bisa asup. Oh di Widian, ya saya upami kitu mah parantos awidi. Sakitu laporan ti Simabri mugia tiasa ka uning aku salira. Nuhun Mang. Sami-sami permios. Mangga. Aya saya. Panarjuna teh oh sumuhun. Mangga pohoan bulan. Ka imah ge terbalik. Nah, ditu buka imah. Ieu teh cep Juna teh ya. Laras Mang. Kumaha bade kebun anak teh? Moal Mang ditawar-tawarkeun ke kumaha? Kieu cep. Upami encep alim kebun anak, kumaha upami pun bojo nanaonan itu. Terus setuju saya mah. Ampura we Arjuna teu sawios. Tah kitu nu matak anjeun kudu leuwih nyaak ka masyarakat teh beda-beda. Tah hayang karesep masyarakat teh beda-beda nu matak kudu mineng pangih. Kudu mineng pangih jeung masyarakat. Nya timala pangapunten lah. Gening laras eta teh sada asta jinga yang Arjuna mundur anjeun tae mangga. Punten sepuh mangalingih asa jinga lingih-lingih. Datang neratang atemang ngebuh manggulingan rana
dewuk mangkulingan rana maka pihatur diterima astajinga bagya luar biasa kaulah bisa panggih dijeng anjeun cepo cager daya hibar agan astajinga agan maka pihatur agan diterima aya naon pot ke sakedap agan aya naon pot Gusti Agung anom cepot anom kunaon maneh pot jug ceurik tepu bubu agan pada laporan abdi agan aya kejadian naon jawab naon akan jawab wah kunaon maneh udah heureuy wae sia mah agan Gatot Gasa ulah waka disentakan karunya semohon agan abdi teu kerjoak agan ieu pot mangga agan punten kapengkeran enom baik jae ulan kunaon sepot agan sakedap agan yuk ceurik ke kunaon agan tiwas agan ulah urus ini ulah semaka pihatur sepuh diterima dawala aya naon sakedap bulan abdi teh rada soak keneh bulan agan dawala semaka pihatur agan abdi teh kaitu nyusul agan sauna nuju di dieu